Aduh Gusti, ayeuna teh tere bulan suci Ramadan, salah sareup tere ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan, tapi pusing rek teh pusing kumaha gerak sabab ece ayeuna can boga naon keur munggah. Sok kalau munggah gak punya apa-apa mah kan gak seru, gak asik, gak rame. Aduh kumahanya boga salaki can store pan munggah tengke teh urang teh kudu sahur makan sahur, tapi pan teu sumanget sahur teh. Lamun ngadengenak mah berarti kudu aya nanaon, kudu aya daging ayam, kudu aya sayur. Aduh pusing munggahku pusing. Alah batur mah KGI, batur mah balalanya ke pasar Banyaran. Lu kemana ngaborong di tukang sayur. Ari abdi mah pusing, bibi mah pusing. Alah naon ieu teh isuk-isuk geus kukulutus. Aya naon lain aya naon pusing erek munggah can boga ieu keur munggah, can boga duit, can boga keur sahur. Oh nah tuh gampang ari keur sahur mah naon we nu aya teu wajib mewah. Lain mewah ieu ai dahar eureungeun mah teu nafsu. Alah ieu lain ngan saukur urang teh dahar anu kudu aya deungeunna ieu kade nitip dina raraga urang ayeuna mapak bulan suci Ramadan teh nu paling penting mah aya sababaraha persiapan. Lain ngan saukur fokus teh kana eusi beuteung. Naon wae persiapanna teh? Nu kahiji mapak bulan suci Ramadan anu perlu dina raraga urang mapak saum teh persiapan nu kahiji persiapan iman atawa persiapan ruhiyah. Sabab nu digero ku Allah Subhanahu wa taala keur ngalaksanakeun ibadah saum oge nyaeta ya ayyuhallazina amanu, hei jalma-jalma nu ariman. Jadi nu teu iman mah henteu he. Matak tong aneh di bulan Ramadan lamun loba jelema KTP na Islam tapi teu puasa. Gering henteu, gelo henteu, budak lain, kolot lansia lain. Nah cenah teu puasa. Kesimpulan we eta teh berarti keur imanna henteu aya dina dirina. Oh kitu nya. Nu kadua persiapan anu kudu disiapkeun teh naon? Ilmu. Nah make jeung ilmu da kudu nage duit. Engke duit patawar ka duit, ilmu heula. Sabab ibadah tanpa ilmu mah kade bisi salah. Dina ibadah mah teu saukur urang boga sumanget menggebu-gebu beribadah. Sabab dina ibadah mah aya aturanana, aya syaratna naon? Kudu luyu jeung parentah Allah dina Al-Qur'an, oge luyu jeung contoh ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mah ulah sakahayang, ulah ngarang, ulah dipapantes ku sorangan. Sabab nu mere pahalana ge lain urang, Allah pangeran. Eta nu kadua, ilmu. Sangkan dina Ramadan teh urang teh bener-bener luyu jeung contoh Kangjeng Nabi kaifiat dina ibadah saum teh. Kitu tuluy. Nu katilu fisik. Nah, apa anu sehat nu wajib puasa teh dan nu geuring mah henteu. Jadi artinya fisik urang kudu siapkeun, kudu sehat. Ngarah lamun sehat urang otomatis bisa ngalaksanakeun ibadah puasa kalayan lancar. Kitu.
memang saum oge eta teh ngara urang sehat. Bab naon ka saur Kangjeng Nabi ge sumu tasihu rah aranjeun puasa ngara aranjeun teh sehat. Tuluy da kakara ayeuna mah bab duit nyaeta salianti spiritual, salianti intelektual atawa ilmu uring asa nu tuluyna la nu katilu fisik atawa fisikal nu kaopat kakara finansial. Nah eta urang teh nu ayeuna teh ngomong teh finansial teh bukan duit. Karena kan dulu teh hutang. Kumaha ieu bingung loba nu dagang munggah teh di GI loba nu dagang ka ieu mah loba nu ngaliwat dagang tapi duit mah eueuh heueuh tah. Memang urang teh kudu boga duit artina urang ikhtiar ngajemput rezeki jantanan rezeki teh salian ti rezeki nu sejen anu Allah dipaparinkeun mangrupa kasehatan, kasalamatan, kebahagiaan, kabarokahan ditebikeun balai eta oge di antawisna aya rezeki teh nyata mangrupa materi aya ge pangitan disiapkeun mah kumaha nya ikhtiar mah gumantung kemampuan masing-masing we sabab tiap jalma beda dina cara ikhtiar jeung beda skill kemampuan dina ngajemput rezeki. Anu paling penting meureunnan komo akang ieu selaku kepala rumah tangga selaku lalaki minimal meureun ikhtiar init ngalengkah ti imah dina raraga berjuang nyiar nafkah keur anak pamajikan kadoakeun ku Nyai akang lancar dina usahana para akang ge hayang we ibadah di bulan Ramadan siga batur geuninganan komo ayeuna ku pemerintah ayeuna khususnya ngalakungan Departemen Agama Menteri Agama tos diuningakeun ngalakungan surat edaran direhing ayeuna umat Islam tos tiasa bebas ngalaksanakeun ibadah nu penting syaratna protokol kesehatan dijalankeun yantawisna aya praktik pendeteksi suhu salajengna alat cuci tangan satuluyna pake masker ayeuna tahun ayeuna Ramadan ayeuna umat Islam di Indonesia khususnya biasa ngalaksanakeun ibadah sakumaha biasa salat berjamaah di masjid tarawih di masjid Idul Fitri di lapang biasa ngalaksanakeun buka saum bersama kalayan peserta terbatas bagi merhatikan protokol kesehatan tak gitu akang ge hayang ke di akhir Ramadan teh hayang iktikaf naon iktikaf teh naon iktikaf teh nyata cicing di masjid dina raraga taqarrub ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina raraga ngajemput malam kemuliaan Lailatul Qadar. Nah Kang Cepot mah lain neangan malam Lailatul Qadar kalka molor rek molor mah dina cedok we di imah tuh di masjid naon nyimutan kebiasaan kuring atas nama ibadah bar sare ge ibadah nah nu ibadah mah lain sare tapi orang teh kudu beraktivitas bulan Ramadan teh lain mah sare we ti sahur tepi ka magrib sare terus gitu nyanyinya sok lah sahur mah sayana we Ramadan mah tong mak ketika segala diaya-aya nyi lah sayana we urang mah ayeuna urang ucapkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah sahur langsung ka tukang pemirsa sadayana Mang Cepot atas nami di lingkung seni Giri Pawana Pujaran Giri Harja pimpinan di dalam Rahmat Anum Sunaria khususnya pagelaran wayang dakwah ngaturkeun wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum 1442 Hijriah. Mudah-mudahan urang sadayana dimampukeun ku Allah Subhanahu wa taala kanggo ngalebetani Ramadan rupining ibadah oke urang biasa kengeng hasil tina Ramadan nyata kembali kana fitrah Idul Fitri wilujeng melaksanakeun ibadah saum hapunten tina segala rupi kelopatan Mang Cepot saparakaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.